Sabab salah satu syarat bahagiana manusia mah as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Syaratna manusia bahagia teh jalma hatena aya ilmu. Saur bahasa ilmu ma aina iliyin. Dicokot dina kata iliyin hartina jalma nu boga ilmu mah jelas Allah akan tinggikan derajatna. Amin. Kadua huruf dina ilmu teh lam. Mustaq dina kata lutfi hartina welas. Karunyaan nu boga ilmu mah. Karunyaan hartina ka jalma nu butuh dipasikeun ilmu. Katilu mim. Mim dina kata ilmu mustaq tina mulki jalma nu boga ilmu bakal raja hartina bakal jadi pemimpin. Tabaka syaratna tatilu beulan beunangkeun dina kata ilmu mudah-mudahan beunang kabeh ku urang. Amin ya robbal iliyin derajat luhur dua luti mulana menanta boga hate karunya. Tilu mim dina mulki bakal jadi raja hartina bakal jadi pemimpin. Mun Kangjeng Nabi mah langsung ilmuna ti Gusti, tapi urang mah kudu belajar. Maka tadi dina maqdimah ucapan Kangjeng Rasul takun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun robian patuhlik au muta'aliman. Teu bisa urang jadi alim jadilah jalma anu belajar. Urang ieu keur pesantren ieu santri kalong doang lalai badot urang tengah peuting tuh belajar. Maka kategori jalma nu belajar masa naos aya kasalahan dina ibadah kasuk bodoh makdur bodoh anu aya panghampura Gusti. Maka aya jalma lah cenah percuma ngaji eueuh nu percuma ngaji keur datangna bae dosa raragak sanajan di majlisna pikiranna kur muyer aja awak di pikiran ka mana. Kajeun heulana nu penting eta geus gugur eta dosa eta doraka dosa leutik mararagagan ya Allah. Tuh lah cina jabarho bubar bepoho eueuh na percuma geus ngaji mah salat ngabandingan salat sunah 100 saha di dieu pernah salat sunah 100 rakaat. Jah tarawih ge milihan teh nanti imam nangel mah moal dipake wae dieu bener teh. Salat hajat diceritakeun tahajud diceritakeun ih doang tengah peuting. Sarokaat dua rakaat teh salat hees deui. Tapi ngaji diukna be di majlis geus ngabandingan salat sunah 100 rakaat aya di ngaji doang eta. Ya Allah. Ya cocok yang ngaji datang ka jam 2 ieu nya cocok. Waduh, lain pahala nungsep kabeh kan teh. Iya, ya Allah. Laju dari Masya Allah salangkah 100 kebagusan ngaji eta. Laju cina aja kami mama motor paham teh ku cetek-cetek amat atuh ulah diuji langkahna bae berarti puteran roda motor sabaraha muter ka dieu tah. Pak RT makana kudu muter heula Pak RT ya bapak tanah heula ya. Sarua urang salangkah 100 kebagusan sarua urang teh mere ka jalma 100 fakir 100 kebagusan. Wow, Kang Padil anu gede maganjang ditendosinya nama. Eueuh percuma muta'aliman teh belajar eueuh nu percuma ngaji teh eueuh ya Allah. Ulah sok ngomongkeun mun di mah ieu kalinyo can puguh urang maca Quran kulhu, Falaq, Dinas, Fatihah. Sugan kitu ngahulang qul huwallahu ahad eueuh potongan eueuh potongan. Tapi dina ieu sedangkeun urang boga wudu maca Quran sahurup Allah ganjar 25 kebagusan. Ieu nu boga wudu Pak Qadir boga wudu henteu. 10 doang. 10 meunangna leuwih leutik. Lumayan. Jangan mah hitut bae. Sahurupna 10 kebagusan nu tadi Quran dibaca sedangkeun teh mulai Fatihah sabaraha kali?
kemudian kulhu falak minas sabaraha kali, ya Allah sabaraha huruf peta kancep peta. Maka urang keur boga wudu bari maca Quran, Allah ganjar satu huruf 25 kebagusan, sedangkan sabaraha huruf anu tadi kurang dibaca. Dikir tadi la ilaha illallah. Ya Allah, man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhala jannah. Saha jalma anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah ikhlas ngucapkeun eueuh be gordun ahor kana naon eueuh ku eling be ka Allah dakhala jannah. Make bahasana fil madi diasupkeun ka surga ta umat Kangjeng Nabi. Amin. Ya Allah, sedangkan bidadarina minimal 72 kali susuna 2 sabaraha eta 144 kadenge ku pamajikan mah ayo geura kakak moal pasean itu mah jeung pamajikan urang atuh loba jasa di laju urang maca sholawat tadi, masya Allah saha jalmana maca sholawat hiji beheulanan maka Allah turunkan rahmat 10. Sabaraha tadi 100. Geus sama ahli surga kabeh sana ieu mah. Geus poho ka neraka mah poho ya. Eta hiji alim teu bisa alim mutaliman belajar. Teu bisa urang geus teu kaburu samian ngadengekeun. Geus ieu ngadengekeun tah. Nu tadi dibaca kitabna bari utawi iwak bayong teh. Iku halal dipangan menantu lan haram dipangan mertua. Pan eta mituan bodoh mah atoh bae. Naon eta minantu hartana kieu bae ari iwak bayong gabustun hude. Halal di dahar minantu, haram di dahar mitoha. Boh, berarti mah jeung mantu. Lan utawi iwak berep cenah. Iku halal dipangan mitoha lan haram dipangan menantu. Boh, minantu aing pinter. Pugukur dilalaga ku minantu. Nah tina naon ari lauk berat teu bau teh ya. Halal di dahar mitoha, haram dia minantu atuh mitoha ngaladuk berek bae. Ya Allah. Teu ngarti urang bahasana, tapi sarua urang jeung ngadengkeun mualaf kitab saha Syekh Nawawi At-Tanahra Al-Bantani nu makomna di makla teh ya. Allah, ngadengkeun karya wali Allah anu nyusun kitab fikih tadi, masya Allah tabarakallah. Maka cak Kangjeng Rasul wala takun robian ulah jadi nu kaopat alim henteu muta'aliman belajar samian ngadengekeun ge henteu berarti nu kaopat ieu mah. Wala takun robian fatuhlik jalma eueuh dina golongan katilu mah berarti nu kaopat rusak eta jalma daek belajar tilok naon tilok jadi jalma rusak. Naudzubillahi min. Nah, mudah-mudahan lah urang kagolongkeun jalma nu ngagugurkeun kewajiban. Amin. Dasakumaha saur Kangjeng Rasul man sholat sholata mal jamaati saha jalma anu sholat ngalaksanakeun sholatna berjamaah pos bapak-bapak kabeh ieu. Amin kitu. Woi cicingna bodong isin ieu. Sholatna berjamaah. Wajalisa fi halqatil ilmi kemudian jeung daek diuk dina riungan ilmu berarti naon pangaji geus mah salat 5 waktu daek ngaji tuh. Wasami'a kalamallahi mendengarkan kalam-kalam Allah mana Al-Qur'an tadi kana kurang dibaca. Bahkan kitu dewa amila bihi ngamalkeun eusi Al-Qur'ana ngamalkeun eusi hukum Allah nu halal-halalkeun nu haram-haram nu hak sampaikan hak batil sampaikan batil tuh tah jalma nu kitu atahullahu ta'ala sitata asya'a Allah bakal mere genep perkara. Mana nekahiji arizku minal halali Allah bakal mere rejeki anu halal. Amin. Barang haram asup ka jero beuteung mah komo jadi getih mah ih naudzubillahi min dzalik jadi darah. Barang haram geus asal dohor hamuai.
asal-asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya katiduran, komo subuh mah bablas kabeh akibat barang hari ini halal mapan di dahar ka urang bu tengah peuting dek udang malotot belain sholat malotot doang kasurupan meureun kancep nya mabok dadung beureunnya mabok lauk nang nyetrum meureun kadorong eta rezeki halal mah ngadorongna daek ibadah ieu atuh nu mantap Bapak daek ngaji naon kitu ya daek salat naon gitu karena asumsi yang kita makan itu barang dari hal alhamdulillah ngadorong jadi tanagana nggak jadi barokah. Mana barokah ziyadatul khair akan mengerti arti hidup. Mana mengerti arti hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Pada dasarnya Allah menciptakan jin dan manusia kecuali kita ibadah doang ke Allah. Oh, artinya berarti orang nyaho hirup ieu jeung ibadah engke akhirat balesana ibadah orang keur waktu di alam dunya. Rezekina hal hiji tah anu sok ngaji jeung salat mah. Kaduana wayanju min adabil qabri, Allah akan selamatkan dari siksaan kubur. Diselamatkeun ieu emang ngaji engke bakal moal nangguan urang gitu di alam kubur. Nangguan pamajikan urang mah moal kawin di daekeun. Lah cenah bapak geus ubu ieu. Bakal selamat dina siksaan kubur. Aju cak pamajikan ya tuh kakak teh sarua. Sarua bae. Emang kuburan kumaha? Kuburan mah alam barzah. Al-fasilu baina dunya wal akhirati. Kuburan itu adalah barzah teh pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Poe kiamat karak gerbang doang Pak Kodir eta. Karak di pintuna ge angel. Maka di dieu lamun ta urang ibadah di alam dunia, ngaji kurang alhamdulillah, maca Quran alhamdulillah bae kadeuleu jarang ge lah. Laju naon deui zikir osok urang mah sedekah osok urang mah beuh bakal jadi cacaang ke jaga di alam kubur. Moal dekeun nyiksa eta malaikat ge. Moal dekeun moal eta naimul qabri teraudah min riyadil jinan, taman dari taman surga, kuburan heula mulai di dinya tah. Maka jalma nu mukmin mah atohun ketika maut. Sebab kenapa kangeunahan geus kagambar. Emang ketika dicabut nyawa ruhna seorang mukmin mantak seurik lantaran kadeuleu tempatna di surgana Allah Subhanahu. Maka ketika des sakaratul maut dicabut nyawa ayeuna mesem. Tuh RT nacing mesem kedeung deui mesem. Ulah ka maut tapi teh nya. Jak RT nacing asa deuk pae hayu. Lamun aya mayit atawa idil ta mesem. Ieu mesem naon cenah bagus eta berarti neuleut tempatna di surgana Allah Subhanahu. Ketika ditembongkeun tempatna di surgana Allah saha si jalma teu hayang kadinya? Saha jalemana? Ih kabeh ge hayang. Jadi tinggalkan kehidupan dunia, sanajan bahasa pamajikan orang gelis, imah orang lega, ditinggalkan sebab ngeunahan kene di ditu. Maka ketika des dicabut nyawa, kadeuleu malaikat Jibril ngageparkeun sayap dekatu, kadeuleu tempatna di surga, eta ahli surga mesem deuk maut. Lamun deuleu tempatna di neraka marengut. Goreng. Malotot deui. Ditutup ku amil deui diusap malotot deui malotot deui disitreuk we cileuna bandal dia mah mayit. Tah nu ngaji nu salat nu ngaji wayan jumin adabil qabri diselametkeun dina siksaan kubur. Amin. Engke ku malaikat disarekeun naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Kos ieu be gambaranna ya. Urang keur pengantin anyar pan resep ih. Malam pertama eta teu karasa.
kos kieu belah kos kieu urang ka Jakarta di Bitung naik bus barang kitu deus diuk urang sorangan barang diuk sorangan aya awewe gulis demplon sungit nya lagi sarua dekat Jakarta celek be di pinggirin urang diuk waduh pucuk tiba ulang aki-aki sareuri kayu centa dong ka harti diuk di pinggir urang eta pangeunangeun bener teu urang nanya mau ke mana Pak oh mau ke sono Pak mau ke Jakarta oh geulis Pak ditanya emang sendiri aja iya sendiri aja udah punya pacar belum WA-nya berapa tuh pan mulai pan atoh bener teu ngeunaheun ngobrol di jalan jaseungit ieu geulis teu karasa eta perjalanan nyaho-nyaho datang be ka tujuan lewat ka Bekasi ieu sakedeung amat datang ka rambutan be jam teu kan naon kaliut di pikirannya nama kabesekeun segala eta perjalanan teu karasa bener tante indah di pinggir tuh tapi lamun kieu teh mah ye lamun kieu ye eta mah keur gambaran heula kangeunahan heulanan urang di baturan ngeulis lamun kieu teh mah ye geus diuk sorangan di gitu dek ka Jakarta urang barang kitu datang nya nini lah hapeut buuk nararang sudan matana belekan bawa kotok deui pan bari jeung ngising bae diuk di pinggir urang bari tanya be ka urang Mas mau ke mana sabodo Mas mau ke Jakarta juga ya ke rambutan dah bebatanya kesel tante urang ieu mah keur gambaran ulah dihayalkeun ulah tuh da ieu gambaranna kitu mun urang di baturan kuno indah mun urang di baturan kuno sungit abeuh perjalanan teh ngeunaheun tapi lamun di baturan kuno tadi angel datang ka rambutan pergas habak ulah make rem bungeus babak geus bejangira datang tujuan tah gambaran di jero kuburan ge ari urang ngeunaheun mah teu karasa nyaho-nyaho kiamat barang dihudangkeun teh kan kabeh makhluk dihudangkeun di malaikat sakedeung amat asa kara kamari kiamat betul barang anu kesel mah disiksa di jero kubur angel amat malaikat kana kiamat yuk disiksaan bae teu eureun-eureun can aya keputusan surga jeung neraka kan can aya keputusan terus bae disiksa naudzubillah min dari angel nangguan kiamat teh tuh maka mugia urang wayan jumin adabil qabri dijasalametkeun dina siksaan kubur kan alam kebal kamu tak bakal nak iya kos iya keur hirup beuh nah dua geus ulah dibayangkeun tah tadi baturan sengit sagala mah eta lah kitulah bahasana gambaranna teh hartina ku ngeunahna itu ku betahna nyaho-nyaho kiamat beuh wih masyaallah kitu deui jalma nu salat nu ibadah kemudian daek ngaji wayuti kitabahu biyaminihi bakal meunang catatanna leungeun katuh ketika alam daftar ya alam daftar kieu masing-masing urang waidil ya bulan bin bulan maju hiji disaksikeun ku kabehan ya Allah bulan bin bulan hiji maju urang tadi alam daftar tiap muntah urang menang leungeun katuhu alamat khair alamat bag tapi lamun menang leungeun kenca alamat syar alamat jor ketika des jalma nu ibadah salat na 5 waktu daek ngaji bakal dibere catatan di alam daftar wayuti kitabahu biyamini bakal lewat leungeun katuh bu cak malaikat buka tah catatan maneh dibuka di jaya malam Sabtu ngaji jaya ya.
insyaallah di dia aya kabeh dzikir, aya ieu sholawat, aya maca Quran, aya kabeh jadi mah ye. Ih malaikat henteu kurang saeutik-eutik acan tuh. Berarti ciri neung salat neung ngaji eta bakal meunang tah catatanna dina alam daftar make leungeun katuh. Amin ya robbal amin ya robbal ya Allah. Tah sabarata? 3. Wa yamuru ala siratikal barkil khotipin ibadah nu salat 5 waktu kemudian naik ngaji. Wa yamuru ala siratil kalbarkil khotipi bakal ngalewatan jembatan siratul mustaqim kalbarkil khotipi persis seperti kilat anu nyamber cepret datang. Pau mantap ya. Pan eta digambarkeun kula maca dina kitab tafsir Yasin. Siratul mustaqim teh leutik alabatan tina bumi belah. Ke 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar. Ulah dibayangkeun siratal mustaqim teh jembatan Cirarab eta cenah cinta. Di handap neraka jahanam ngagolak ampul-ampulan. Ih naudzubillah min dzalik. Selamatkeun urang ih. Mumpung masih kene dibere hirup ku Gusti Allah. Selamatkeun urang ya. Luar dari kasab gawe dagang jeung sajabina eta ge sarua ibadah. Ieu urang hook awak urang, saha ngahokan awak urang? Ih, lain diri urang mah bener teu? Hayo. Engke jalma nu ibadah, nu salat, jalma nu ngaji, wa yamuru ala sirati kal barqil khatifi ngalewatan jembatan siratul mustaqimna persis seperti kilat dinyamber cepret langsung datang ka tujuan surgana Allah Subhanahu wa taala. Pan aya nu ngarandang bae. Aya nu ngesor leuheur ngarandang ngesot ge datang ka surga. Coba cemplung langsung moleset. Ih, leutik alabatan tina buk seukeut alabatan tina pedang. Ieu mah tergantung pengamalan urang masing-masing ya. Mangka cakula sok omong mumpung Allah mere hirup ka urang. Mumpung Allah mere sehat ka urang. Hayu pergunakeun. Saha nu ngahokan diri urang? Iwal tina diri luar tina kasab, luar tina gawe, luar tina dagang, gawe, dagang, kasab jeung sajabina tetep ulah ninggalkeun salat nu 5 waktu mah. Keur puasa lewat didinya mantas eta ulah poho urang ibadah, ulah poho urang ngaji, sebab saha anu bakal diri urang iwal ti diri urang. Adapun ketika orang meninggal pan pasti harapan anak meureun bener teu? Dulur nu ngadoakeun mun ingateun dulur eta ge. Mun anak naudzubillah Gusti teu bareres doang, syukur-syukur bareres. Amin teu? Amin. Tuh, maka diri urang beresan. Tah, kemana? Sedia bakal. Kemana Kak? Sedia bakal lain. Atuh ieu buras lain bakal eta aing mah. Aing beusi kitu ti alah, aing panu kuari mengaji, nyaho ngaji mah alam nu kekal akhirat. Abeuh. Kak dahar embung aing mah hayang ngaji bae. Kang inum embung aing mah hayang ngaji bae. Kang ngopi embung aing mah hayang ngaji bae. Isukna pingsan horeng teu dahar-dahar. Lapar. Atuh gerdang lah, insyaallah. Amin mudah-mudahan eta. Kaopatna wa yusaru ma'an nabiyyin bakal digiring ku Gusti Allah beserta para nabi. Maka yusarul mar'u ma'amman ahabbah eta hadis Kangjeng Nabi. Urang teh digiring beserta pake kacinta urang di alam dunya. Mantak urang maca sholawat bae naon kitu. Ja urang maku resep ka Kangjeng Nabi. Ya Allah Kangjeng Nabi nyebarkeun agama Islam emang kitu. Lain nyawa baik, taruhana lain harta baik, nyawa taruhana Kangjeng Nabi nyawa. Wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutati hamro tuh. Lahu arbauna baban kagenepnya. Kuari kagenepna jalma nu salat, daek ngaji, ku Allah dibangunkeun imah di surga tina intan yakut anu beureum arbauna baban anu eta gedong aya 40 lawang. Bisa kabayang ku urang eta. Ya, geus dah. Geus eta bae. Eta bae. Di dunia mah urang hareungap. Eta beuleun ibadah salat.
Allah bakal nyadiakeun imah di surga anu terbuat tina intan yakut anu beureum. Urang mah batako pan ieu. Bata heboh. Mun teu make AC panas, make kipas hareudag keneh bae. Atuh dunia ngaranna ge. Bener teu? Maka pencipta Nabi Adam alaihissalam itu emang kumaha gitu. Ketika can ditiupkeun ruh ka Nabi Adam alaihissalam dihujanan ku 40 tahun kasusah jeung kabingung. Ngan satahun doang di hujanan ku kabungah, maka wajar Bani Adam manusia loba kabingung jeung kasusah ketimbang bunga. Tuh. Ulah urang hayang senang deh. Aing lamun boga anu mah senang beunya. Boga anu mah senang can puguh. Jalma nu loba hartana teu bisa hees. Asal kolotrak hudang nu maling lain eta cenah. Boga mobil diinjem can balik jam 2 peuting can hees. Ka mana sih budak ieu mobil aing teh? Nu susah neungeunah mah deuleuh hees we nya nama. Kajeung teh di mana aya nu ngoyak-ngoyak ge teu hudang nya mah henteu. Ja senang maling naon kok kain mah. Beuy senang susah mah eueuh pikiranna. Naon anu dimenangkeun? Motor eueuh janana mah. Mobil eueuh, sepeda hiji ge lah samana hayang cenah. Tuh, mendingan susah mendingan beunghar. Jawabna kos kitu bae sarua bae. Tuh Allah bakal ngabangunkeun surga dina intan yakut anu beureum. Ya Allah, anu eta imah gedung ba aya 40 panto atuh sabaraha kamar. Bude iya, luas iya, jeung saha jeung jalma nu ibadah ka Allah, jeung jalma nu daek mudah-mudahan ta urang kagolongkeun kabeh. Amin ya robbal